makanya Aing mah dia hutang di mana-mana. Sok sieun si Dono nagih hutang. Mah nyamun si eta datang. Wayai. Si Dodo nginjem duit kamari teh yeuh. Si Duye sarua nginjem duit. Rek ditagih lah anu di si Dodo. Kena naon euy? Keur naon we kepo? Iya, mani pengen tahu urusan perempuan aja. Epon. Kayak on si Dono neangan, bejakeun urang mah eueuh. Nya naon kitu, Do? Pokona mah bejakeun eueuhnya. Heeh, siap. Kayaknya urang ek nimput heula. Yuk kali tuh. Epon. Si Dono. Epon ningali si Dodo teu. Ente. Nyaan Cak Epon. Nyaan bener. Heeh, tanya sama kasih Ucun. Nyacunya. Heeh, bener. Waduh, sia. Nyaan bener nage. Nyaan Ucun. Heeh.